Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten Capruh Carita Pusing Teu Paruguh. Di konten kali ya, urang kembali lagi ngobrol deui jeung Angga Gulali dengan Angga yang lebih kekinian, Angga yang lebih stylish. Ayeuna urang ngabahas mah kaditu kadieu, tapi pembahasan utama mah jadi si Angga caritana teh tester makanan kuliner. Dahareuna teh batagor. Nester batagor eta. Sesana ngabahas nu lain. Kita panggil ya Angga Gulali. Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. It's the franchise where I'm shining now. You can't see me, my time is now. Jadi apa kabar Kak? Apa kabar? Apa kabar? Kabar? Salam heula. Apa kabar? Kabar? Sehat. Sehat? Apa kabar? Kabar? Kacamata nu saya. Majis? Majis. Oh, lain nu Angga. Iya. Bisa dibuka heula? Bisa. Bisa bukalanya. Nah, gitu. Kieu Kak. Sehat kan? Sehat. Sehat. Jadi kieu Kak. Non teh babaturan urang muka usaha batagor. Kabar? Tak urang ayeuna meminta Angga jeung nyobaan batagor ieu. Batagor ieu teh rasana kumaha sih? Amis? Nya engke asaan. Amis? Ku Angga dahar batagorna. Dan? Terus teh rasana jelaskeun ka penonton. Jelas batagor ieu rasana kumaha, teksturna kumaha, hargana sabaraha. Enak? Nya kieu batagor kan can aya, enak-enak wae. Cik mana batagorna? Jis. Oh, kedijian, kedeung deui. Oh, kedijian enggak? Kedeung deui. Coba ngobrol lain nanya. Angga selain miceun sampah naon di aktivitasna enggak? Sampah? Temenang? Sampahnya geus pugus apa mah teu meunang. Selain miceun sampah aktivitasna naon? Pijen? Piceun Pejulang? sampahna. Iya. Nya. Selain miceun sampah, kegiatan Angga naon? Ya gali lah gali. Ya gali. Heeh. Ya gali. Angga kan sok bikin sampah. Ya. Tah selain Angga bikin sampah teh kegiatan selain bikin sampah teh Angga teh naon? Sampah? Nya apa? Urang apa gak? Urang apa di sok bikin sampah, tapi selain si Angga bikin sampah kegiatan nu lain teh naon? Pijen? Bikin naon? Pejulang? Si batagor gerak. Gawe? Ayo mah. Enggak, yo. Yang batagor ngaranna ieu teh naon? Batagor? Rasa somai. Somai? Batagor rasa somai. Somai? Asaan lah. Jelaskeun lah penonton ieu kela atuh kala tong makan di dahar. Jelaskeun lah ieu batagor teh ngieuna tina naon? Pupuk iya. Kerupuk naon ta? Batagor? Kerupuk batagor nya bahan-bahanna naon wae? Kan bisi penonton ek ngieun batagor. Bahan-bahanna naon ngieun batagor teh? Tuh, di dinya apal teu? Pal? Oh, naon wae bahan-bahanna?
batagor ieu Naon eta? pisang. Pisang. Oh, pisang berarti pisang. Dibuat penonton dia mun ek nyen batagor pertama bahanna pisang heula nya. Nu kadua naon? Selain pisang, Hiju keju. Selain pisang, keju tangin batagor nu katilu. 4 Nu katilu opat. Nyan nu kaopat naon berarti? 5 Gimana? Terus iya make caosnya. Caos, kecap dengan bumbu naon? Make bumbu naon ya? amis. Bumbu amis. Make bonteng apa make naon ieu teh sayurna? Bonteng. Sok asaan lah kumaha rasana. Jelaskan ke penonton rasana kumaha ya, rasana kumaha. Bisa lagi sekali itu. Jelaskan ke penonton rasa batagor teh kumaha ya rasana ya. Amis. 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 Lihat heuras apa kumaha teksturna. Resuna. Lihat teu, Iat. heuras teu. Elas. Terus heuras teh lihat. Iat. Heuras teu. Elas. Heuras teh lihat. Iat. Lihat, heuras teu. Elas. Nya heuras teh lihat ieu teh si batagor teh. Anggun. Anggun. Nya anggun. Coba ngerasain di beri sambil makan tenan naon enggak santai. Tek make sangu. Oh, sangu jis. Saporsi. Sok. Sana kan halus euy. Naon ieu arana? Senok hawa yang halus. Ieu arana sendok teh garpu. Aku. Garpu bener. Siap, Gang. Sangu geura. Cik kurang. Hese da meja kan cekan kurang gitu. Angga nu ngamang sanguna. Dirinya dahar batagor urang da ngelakuin sangu. Sangu bahanna naon? Cau. Sangu bahanna cau. Cau. Sangu bahanna cau deui wae. Cau Sok wae. dahar heula. Mulai terus. Jelaskan kumaha antara penggabungan sangu jeung batagor teh rasana kumaha? Amis. Amis keneh wae. Amis. Di amis belah mana? Oh, pada cau teh bahananya. Ya. Jadi rasana amis. Amis. Bener. Nasinya. Aduh. Nyam. Ieu teh saporsi teh hargana 10.000 gak? Bisa 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 bisa. Ya. Tah ieu teh posisi angga teh 5.000. 5.000 ya? 5.000-an. Oh. Berarti lamun 5.000 sakit lamun jeung sangu sabaraha kira-kira? Jadi 11.000. Sanguna itu 4.000. 4.000. Ieuna 5.000. 5.000. Jadi dijumlahkeun sabaraha ribu? 5.000. Anggar mah ieu 5.000. Iya. Ieu 4.000. 4.000. Jadi sabaraha jumlahna? 8.000. 8.000. Cerdas, makan lagi. Minum. 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 Minumna pop es bening. Anjing aing rariweuh kieu bos, tinggal ieu. Kuliner, angga kuliner pokokna mah ieu mah. Minum anik nginum. Make sedotan ya, make sedotan di totor. Sedotan atunya. Nying beak. Mana setik we tuh? Beak, guys. Kacau. Sanguna. Jadi kieu gak biasana kan di nu hajatan parasmanan teh ngan sangu, daging gitu tah. Biasa kan cocok tuh kira-kira lamun si batagor ieu dihidangkeun di parasmanan. Manan. Cocok tuh. Cocok.
berarti tong aya sangu. Ini kayaknya batagornya. Batagor. Enak tuh. Enak. Tah, tapi batagor mah mau ku piring bener di paras mana teh diplastikan. Pastikan make. Plastik sampah nih nu gede. Nya gede. Nu wadah batagorna make plastik sampah eta gak? Nya. Setuju tuh? 7. Cuang bebeja ke makan nu hajat. Kudu make batagor. Oke? Oke. Siap. Makan dulu. Aduh, murah Jo. Tanya. Itu ya, jadi temana naon itu batagor jeung sangu teh judulna naon Jo? Mantap. Oh, mantap. Itu berarti aborsi arana gak? Aborsi. Jadi pokoknya mah sempat ayeuna ya. Sanggeus angga ngadahar batagor jeung sangu. Batagor sangu ayeuna resmi diumumkeun bahwa hidangan ieu di aranan aborsi. Angga batagor nasi. Nya, berarti teh aborsi gak? Aborsi. Angga batagor Aborsi. sama angga batagor borsi di. Angga batagor nasi. Oh nasi. Angga batagor nasi. Nasi. Jadi aborsi. Aborsi. Angga batagor Borsi. ya mah borsi di wae. Ih, tong seuri. Batagor heula karek ieu. Ngebeakeun lah ya. Nya. Geus lah. Jadi gak ti hiji sampai 10 ieu batagor ieu beunteunna sabaraha? Ti hiji sampai 10. 10. Beunteunna 10? Tingali menu aborsi beunteunna 10 diberi nilai ku si Angga teh kade Chef Juna ieu omat hidangan ieu kudu dipublikasikeun kayak publik Indonesia. Diberi nilai 10 ku si Angga kan? Nya. Ing geusan sanguna. Di sanguan di moal. Teu ieu. Oh, da engah kene, Bos. Ieu. Jadi ya buat penonton sadayana batagor nasi terus nu ngamam nasi Angga dinamakan aborsi. Angga batagor Batagor. aborsi teh Angga batagor nasi. Nasi. Berarti Angga batagor Batagor. bukan nasi. Oh nasi. Baik anehnya. Aborsi teh Angga batagor Nasi. Cukup sekian dan terima kasih di channel untuk konten kali ini. Jangan lupa Sukai. Jangan lupa. subscribe Arbian channel. Abian channel. Iya. Angga Kuliner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tuh. Itu maksudnya assalamualaikum. Dadah.